Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anu ka 37 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 37na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Hei manusia, Andika ulah gumawani ngalangan kana lengkah Ratu Gaula deuleu. Kajaba lamun Andika yang digayem ku kaula sia manusia. Cek buyut petug sorana handaruan siga sora buta hejo. Tapi Jakalodra teu ieu ngarasa sieun, pok ngomong bari panonna molotot. Saha Ratu Andika teh? Jeung naon maksudna? Andika jeung Ratu Andika ngadon los-losan kalmur aing deuleu. Cek Jakalodra. Ratu Kaula nu katelah Kanjeng Ratu Nyimas Ratna Kumala anu geulis gawanti-wanti endah kabina-bina deuleu. Nyimas Rata Kumala nya naon tujuanna datang ka dieu? Ratu Kaula datang ka dieu sabab boga urusan deuleu manusia. Tembal ki buyut petug. Ngadenge kitu Jakalodra ngaranjuk kaget. Sabab eta makhluk nyabit-nyabit ngaran Ratna Kumala. Cik, sina ka dieu Ratu Andika teh dilebuta. Kula hayang nyaho.
nah manehna atawa lain anu sok malingan sirah jajaka di lembur kaula teh, cek Jakalodra. Ratu kaula moal bisa diganggu dulu daripada ngaganggu Kanjeng Ratu. Mendingan ilaing gelut jeung kaula dulu manusia. Cek Ki Buyut Petug bari ngalenggak seuri, bari nembongkeun rupana anu pikasieun. Kurang ajar, teu bisa diajak badami sia. Dasar curig hakanen curig tetelo sia. Cek Jakalodra bari sak taki-taki rek narajang. Sedangkeun Ki Buyut Petug langsung ngagerem. Panona anu bolotot beki molotot, letahna nu ngambai katempok lel-lelan, sihungna nurang ngeteng dingangahkeun nepi ka katembong kabeh. Buntutna anu aya dua di tukang jeung dihareup geus pating karepot siga pecut anu siap rek mecut lawan. Digayam sia ku kaula manusia. Ilaing rek dijieun ceuhir dina unduk kaula sia manusia. Jakalodra geus leungit kasabaranana. Harita langsung curela jeleng hut. Jakalodra loncat narajang kaki Buyut Petug ngagunakeun bedog anu dibarengan ku jurus tapak geni. Hiat modar sia jurig sewu. Bedog nyuruwuk karek narok sirah Ki Buyut Petug. Tapi sak Ki Buyut Petug rikat mecutkeun buntutna keur naki sabetan bedog lawan. Hiup terang. Aneh. Suara bedog anu diadu jeung buntutna Ki Buyut Petug kadenge ngabelentrang siga diadu jeung beusi. Hiat. Jakalodra ngahumbatkeun deui bedogna. Tapi gampang nakranan pikeun Ki Buyut Petug nyingkahanana. Cukup ku ngakiwar saeutik ka sisi. Sambaran bedog lawan ukur ngahakan angin. Hiuk laplos. Huat kiwari bagian Ki Buyut Petug anu narajang. Sapasang leungeunna anu ranggoas katempo rek ngaraweg dada Jakalodra. Untung Jakalodra rikat ngarangkog ka tukang. Hiat. Rasakeun sia. Hiat. Ki Buyut Petug ayeuna nyabetkeun buntutna ngarah beungeut Jakalodra. Tapi rikat Jakalodra ngelok laplos. Sabetan bututna ukur nyabet angin. Antuk nama der we. Jakalodra jeung Ki Buyut Petug tarung galungan. Sedengkeun para ronda anu keur ngabring ti heula maju ngarah ngidul. Harita ngadadak sing larandeg bari sing raringe. Eta sora naon euy? Siga sora anu keur tarung euy. Cek Ade Sukmana. Nya euy nu keur tarung. Saha nya euy? Hayu urang sampeurkeun euy. Cek Mang Ali. Bener euy, anu tarung. Hayu urang sampeurkeun. Bisi Jakalodra keur tarung ngalawan musuh euy. Hayu siap-siap urang bantuan. Cek nu sejena. Geus kitu mah bring we. Para ronda nu limaan teh ngabring deui. Ayeuna malengkahna muruk ka palebah sora anu keur tarung. Barang nepi bre nyawe. Di sisi lembur beh kidul harita nu keur tarung hutet. Seungeut oborna euy seungeut. Cek Ade marentah ka baturna. Ieu tenang ieu urang seungeut. Cek Mang Antri bari ngahurungkeun obor. Geus kitu dibikeun ka Ade. Tapi mikeun teh tarik teuing atuh jadi ngahebos kana kumis Ade anu malang segede galeng. Aduh, cadol deh. Kumis dewe karela bieu teh Antri. Hampurawa teu gajewa.
Ronda harita tuluy ngadadeukeutan bari marawa obor jeung kohol. Atuh kaayaan jadi caang katingali ku salarea. Harita Jakalodra keur tarung ngalawanan makhluk anu pikasieun. Wade jeung Mang Antri mah undur-unduran bari silih puntangan da sieun nenjo rupa Ki Buyut Patug anu rupana pikasieun pisan. Aduh, eta makhluk naon buntutna aya dua wa. Ih, heuleuh nempona ge wa. Cek Mang Antri bari ngabetot kolor Wade. Aduh, nu hareup mah lain buntut eta teh, sarua jeung nu maneh dulu, panakol kokol eta teh. Temal Wade bari muntang kana kolor Mang Ali. Barang keur kitu, Ki Buyut Patug nyangereng bari molotot ke arah para ronda. Atuh salarea jadi ruas. Bakat ku ruas, Mang Antri ngabedol kolor Wade satarikna. Prut! Wade oge sarua harita teh ngabetot kolor Mang Ali. Atuh Wade jeung Mang Ali kolorna sing porosot. Geningan dikauge boga buntut jiga dewek. Nganu andi gaduaan mapareot bari ranyet. Cek Ki Buyut Patug ngadon seuri. Keur kitu jul-jol para ronda anu sejenna nu nyulusul 5 urang. Barang nenjo di dinya loba jalma. Kajaba aya nu keur tarung nya langsung para ronda anu anyar daratang teh langsung nihtirkeun kohol. Atuh dina waktu anu henteu lila oge geus jul-jol deui para ronda daratang. Malahan Pakuwu jeung Mang Jamsa oge geus aya di dinya. Alah, nya makhluk naon cenah eta teh? Cek Pakuwu bari nunjuk ka Ki Buyut Patug. Duka makhluk naon, Pak? Abdi mana meninggal ayeuna model kitu he. Gua nu kitu disebut juri naonnya? Juri planet tewa, Pak. Temal Mang Jamsa. Aduh, urang kudu ngabantuan Jang Jaka euy. Hayu balad-balad urang kepung. Cek Pakuwu mere parentah. Ngadengi Pakuwu marentah ka para ronda. Atuh sakabehna langsung ngepung ngurilingan anu keur tarung. Maksudna arek mantuan Jakalodra anu keur ngalawan Ki Buyut Patug. Tapi harita Jakalodra ngagorowok ditujukeun ka para ronda. Dulur-dulur, awas nyingkah ngajauh. Ulah ngadeuketan, ulah ngagokan raula. Ayo nyingkah. Cek Jakalodra. Atuh para ronda sing larang kog deui tuluy malundur ngajauhan. Pakuwu teu bisa majar kumaha. Najan hate hayang ngabantu tapi kapaksa kudu nurut ka Jakalodra lantaran bisi ngaragokan. Sedengkeun di imahna Pakuwu harita anakna nyatana Jangbarna anu keur sareti brang ngaradak ngulisik tuluy nguniang hudang panon mah beureum tapi bahamna calangap bari nyarita. Aduh, bedog di luar asa can disimpen euy. Cek Jangbarna anu gundam bari ngalindur. Jung Jangbarna cengkat tuluy turun tina ranjangna. Terus kaluar ti enggon. Geus kitu leumpang murupanto hareup. Anu kabeneran teu dikunci indungna pohoeun meureun ngonci sanggeusna ditinggalkeun ku Pakuwu. Panon Jangbarna anggar beureum harita ngulutrak muka panto. Geus kitu jerut turun kana teras. Barang keur kitu no atuh ari ujug-ujug kayabag. Harita aya nu ngagayabag luhureun suhunan imahna. Seot. Kata nu ngagayabag de nyerorot nyamber sirah Jangbarna langsung dirabut satarikna. Kayabag. Krek.
Sora sirah jangbarna anu potong dituturkeun ku getihna anu nyebrot. Harita kadenge pisan pating kerak. Sageus kitu mah corelat goyabag. Eta makhluk teh ngacorelat tuluy ngagayabag deui. Eta makhluk nu taya lian Nyimas Rata Kumala harita geus aya di awang-awang. Langsung ngacorowok nyalukan Mbah Buyut Petug anu masih tarung ragot ngalawan Jakalodra. Ki Buyut, hayu urang balik Ki Buyut, hayu. Cek Nyimas Rata Kumala. Kadenge ku Ki Buyut Petug anu geus rek ngaluarkeun ajian pecut geni nyaeta buntut Ki Buyut anu ngadadak hurung ngagebur. Sedangkan Jakalodra geus rek ngawatek elmu pamungkas nyatana ajian tapak brajana. Barang ngadenge sora dununganana anu nyalukan. Harita Ki Buyut Petug langsung ngacorelat ninggalkeun pakalangan. Corelat, jeleng les. Ki Buyut Petug ngacorelat ka awang-awang. Langsung ngiles diteureuy ku blegbegna poekna peuting. Kalawan sakicep mata Nyimas Rata Kumala jeung Ki Buyut Petug geus aya di luhureun puncurut Gunung Ceremai deui. Kalayang seot. Harita duanana nyirorot ka handap kabeh lawang guha. Tuluy ngageuleuyeung maju asup ka jero guha. Geus asup ka jero guha, breh didinya geus kasampak aya nini guru anu keur diuksila dina luhur batu tetanggerna. Syukur geulis dina waktu anu ngan sakedeung hidup geus mawa getih seger keneh keur nini. Nuhun geulis, cek nini guru. Mangga nyanggakeun pangabaktos abdi kangge salira nini, cek Nyimas Ratna Kumala bari ngasongkeun sirah jangbarna anu masih ngucuran ku getih. Atuh gap eta sirah teh gancang ditampanan ku si nini. Teu dilirakeun deui. Getih anu ngucur dina beuheung jangbarna langsung disesep kecelotan, dikolomohan, diletakan bangun anu nikmat nakeranan. Sanggeus ngarasa cukup kalawang sirah jangbarna dibalangkeun kaluar guha. Seger, nikmat, nuhun geulis. Hidup incu nini anu geus loba jasana ka nini. Timiti ngahudangkeun nini jeung maraban nini ku getih. Peuting ieu kakuatan nini geus ngumpul sapinuhna. Elmu nini jadi sampurna deui cara baheula. Kulantaran kitu ayeuna nini bakal jadi pangawasa di alam siluman. Sabab moal aya saurang oge anu bisa ngelehkeun kasaktian nini. Tah keur kahareupna nini boga cita-cita aya ngajadikeun hidup saurang ratu. Nyaeta ratu siluman anu ngageugeuh Gunung Ceremai. Anu waktuna karinungguan mangsana bulan purnama nyai. Tah timiti peuting isuk nini ngidinan ka hidup anu boga kahayang malespati kanuaran Jakalodra. Juk geura laksanakeun ka nyeri hati hidup teh ka eta jajaka. Ceuk nini pelet anu ayeuna kakuatanna geus pulih cara bihari. Mahena boga niat rek ngajadikeun Nyimas Ratna Kumala jadi ratu siluman di Gunung Ceremai. Cag orang tinggalkeun kayaan di puncurut Gunung Ceremai. Ayeuna urang balik deui kayaan di lemur sangkan urip.
Jakalodra anu tadi adu hareupan jeung buyut petu ukur colohok nenjo musuhna anu ngaledak kabur teu bisa ngudag sabab ngan sajorelat pisan geus leungit tina panenjona. Para ronda anu ngalalajuan oge manesing colohok tapi akhirna mah Pakuwu nyarita bari ngalengkah ngadeukeutan ka Jakalodra. Naka mana lumpatna si wawalak jurig teh Jang? Cek Pakuwu. Duka tuh Pak. Balik meureun sabab sieun dituruk ku ajian tapak beraja abdi pangeten Pak. Cek Jakalodra. Nya makhluk naon eta teh Jang? Menipi kagilaeun kitu di tenjona. Kakara ningali bapa mah aya makhluk model kitu. Siga nama makhluk sabangsa siluman eta teh Pak. Oh, paingan atunya menipi kagilaeun kitu. Para ronda oge akhirna harita ngaring ngagimbung ngadeukeutan ka Jakalodra. Nimbrung jeung Pakuwu tatanya nanyakeun makhluk naon anu tadi. Nya akhirna mah Pakuwu mutuskeun sangkan salarea balik deui ka gardu ronda. Atuh bring salarea ngabring ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun kaayaan di imahna Pakuwu harita ibu Kuwu ngalilir tina sarena sabab kagerwahkeun ku sora manuk koreak anu kekeakan bae matak gandeng jeung sieun deui kadengena. Ih, eta koreak meni gandeng kitu aya naon atunya? Buah-buah penting ieu rek aya anu maot deui kitu. Ih, cek buku bari menerkeun simbutna tuluy ngarengkol deui. Tapi manuk koreak terus we kekeakan di sada. hish, sing jauh kasabrang ka Palembang balik nama wa empe-empe. Hayu sing jauh sih. Cek buku. Tapi manuk koreak terus wae disada kekeakan taya eureuna. Siga nu ngabejaan ka buku yen di luareun imah geus aya kajadian Rajapati. Tapi najan sieun dina hatena ibuku aya rasa penasaran. Naya naon sabenerna kunaon manuk koreak teh teu daekeun repeh jeung teu daekeun incah. Cekolot mah ari aya manuk koreak teu daek repeh teh hartina eta teh mawa totonden anu teu hade. Bisa jadi aya kulawarga nu maot. Aduh, palang siang bari bapana keur milu ngaronda kumaha lamun bapa barudak aya nu ngaroga halah. Cek buku jadi melang ka Pakuwu salakina. Kajurung kurasa kahariwang akhirna buku nguniang hudang tuluy jrut turun tina dipana. Teu nyangka saeutik oge lamun sabenerna nu cilaka teh anakna nyatana jangbarna. Geus kitu buku ngalengkah kaluar ti kamar. Tuluy rurat reret. Palebah ret ka kamar anakna katempo kamar anakna ngablak muka. Atuh gebeg buku ngagebeg. Gancang muru kamar anakna tuluy dilongo ka jero. Beuki ngajenghok di wae buku teh. Sabab nenjo kasur anakna kosong. Anakna geus eueuh di tempatna. Atuh gancang buku kaluar ti kamar. Breh katenjo panto hareup melenge. Kajurung kurasa kapanasaran buku nyamperkeun kana panto tuluy noong kaluar imah. Nalika noong breh katenjo dina teras aya nu ngajolopong. Atuh hate buku mending ngagebeg satakar kebek. Kontan buku ceceritan minta tulung. Tolong! 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 Buku terus ceceritan. Sok sanajan tacan apal saha anu ngajolopong di luar teh. Sabab nempona dibarung ku sieun teh. Jadi langsung nutupkeun panto deui buku teh.
jeritna buku kadenge nepi ka gardu ronda. Bubuhan keur kayan dina wanci peuting bari ngajerit buku satarikna pantes lamun kadenge nepi ka gardu ronda teh. Atuh para ronda ting raring kitu deui Pakuwu jeung Mang Jamsa. Saha eta cenah nu jejeritan waya kieu? Siga di bekulonnya. Cek Pakuwu. Nyapa euy? Sahanya anu jejeritan di palikulonnya? Cek Mang Jamsa. Aduh, bisi aya nanaon? Hayu urang tingali hayu. Nya mangga atuh Pak, urang tingali bilih aya korban deui Pak. Para ronda, hayu urang tingali ka ditu ka bekulon. Bisi aya anu teu dipihar payu. Cek Pakuwu. Akhirna bring we salarea ngabring maju ngulonkeun. Keur kitu kadenge deui sora anu jejeritan. Lantaran harita Bukuwu noong deui kaluar nenjo anu ngajala papang. Pakuwu nu apal kana sora nu ngajerit harita meuni curinghak. Geus kitu berengbong teh Pakuwu lompat muru ka imahna. Atuh para ronda ngarasa ruas tapi gancang lompat ngudag Pakuwu. Barang jog Pakuwu anjog kaburuan imahna. Harita Pakuwu langsung ngoceak sebab nenjo di teras aya nu ngajalapang. Jeung apal pisan kanu ngajalapang eta teh nyatana Jangbarna anakna. Jang Barna. Gojlong gobrug. Layon Jangbarna digobrug ku Pakuwu. Ari Ambukuwu anu ngadenge di luar aya sora salakina gancang mukakeun panteu. Bapana? Saha eta teh bapana? Cek Bukuwu bari tuluy turun ka teras. Ieu si Ujang Ambu, anak urang Ambu, si Ujang. Hah? Si Ujang? Berengbeng Bukuwu oge akur lompat ka deukeuteun salakina. Tuluy ngagabrug kana waruga Jangbarna bari jejeritan. Ujang. Jangbarna. Ujang. Pakuwu jeung Ambukuwu ngagugulung layon anakna. Anak ngan ukur hiji-hijina anu dipikanya anu dipika heman kiwari karijenatna. Beja pabeja-beja tereh pisan sumebar jeung nerkabna. Genjleungna lembur sangkan urip ngeunaan loba korban anu dialas sirahna. Eta beja geus nepi kana ceuli si Openg anu masih keneh keur ngumbara ngalanglang buana. Hari eta si Openg keur aya di hiji warung nu aya di lembur pasir kumbung. Anu datangna nyaeta Mang Suga. Jalma anu someah darehdeh kasaban tamu anu rek jarajan boh kanu meuli kontan atawa kanu rek ngahutang. Bari jajan si Openg ngobrol jeung Mang Suga. Mang, uing boga dongeng yeuh Mang, arek didengekeun moal Mang. Cek si Openg tuluy ngaregot cai ente. Nyan sok ku Mamang rek didengekeun. Mengpeung dagang Mamang keur tiiseun yeuh, sok boga dongeng naon Jang? Temal Mang Suga. Kieu yeuh Mang, di hiji lembur aya saurang wanoja geulis. Pokona geulisna kawanti-wanti endah ka bina-bina Mang. Terus eta wanoja teh kadatangan saurang jajaka anu kasep di kabina-bina Mang. Ari kahayang urang lembur eta wanoja geulis jeung jajaka anu kasep teh langsung we ngajodo taya halangan harungan anu sejen kitu tah Mang. Reg si Openg eureun heula nyaritana. Terus kumaha Jang? Cek Mang Suga penasaran. Nya lamun kitu
terus tamat atuh dongeng namang pan geus ngahiji atuh. Cek si Openg bari ngeh keseuri. Hanas di Badungan dongeng tejang ngan sautat geuning tepugu alang ujurna ngarang carita tejang. Tah di dieu serba salahna pangarang temang. Kitu diomong, kieu diomong. Kitu dicarekan, kieu dicarekan mang. Bingung uing temang kudu kumaha tuh mang ieu temang. Serba salah wae mang euy. Si Openg ngadon ngaheh deui bari kop kana beuleum lauk bogo. Belum dihuapkeun, bangun anu nikmat nakeranan. Barang keur kitu torojol, harita nu norojol datang. Saurang awet tengah tubuh maksudna meureun rek jajan. Tapi acan oge eta awewe diuk dina bangku. No atuh. Ari ujug-ujug. Uluh. Waktosna kabujeng seep. Wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.